Cek Allah ulah ngadahar riba. Aing disebut ngadahar teh Bu, nya lain orang ngadahar ngamam karena patuangan. Di dia maksudna ulah ngalakukeun praktek riba. Ya, di mana ku orang dilakukan praktek riba tadi, maka ku Gusti Allah bakal dibukakan segala pantok. Pantok naon? Pantok kasusah hirup di dunia. Ya, bakal dibukakan. Jadi kieu tuh disebatkeun di dieu nih. Urang bakal diuji ku Allah ku sabab urang hilap kana naon rupa nu dipepelingkeun ku Allah. Hirup jadi rupa